Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sarayana patepang deui sareng ibu di kelas bahasa Sunda. Kanggo kelas 8A dugi ka kelas 8J. Dinten ayeuna urang ngabahas ngeunaan biantara. Pidato lain dakwah. Naon sih ari biantara teh? Biantara atawa pidato nyaeta nyarita di hareupeun bararea. Maksudna aya tujuan jeung maksud anu hayang ditepikeun. Biantara ilaharna nggunakeun bahasa formal atau bahasa hormat gumantung saha nu ngaluhuhan eta acara. Jenis biantara aya 2, nyaeta biantara formal jeung biantara non formal. Biantara formal biasana dilaksanakeun dina acara-acara resmi. Contoh sambutan kepala sekolah nalika perpisahan atanapi sambutan nalika 17 Agustus, Karang Taruna jeung rea-rea deui. Sedengkeun biantara non formal biasana dilaksanakeun dina acara non resmi. Contohna sambutan nalika budak ulang tahun atawa nalika Isra Mi'raj, samun misalkan Isra Mi'rajna di masjid jeung sajabana. Metode biantara dibagi 4. Metode nalar, metode maca, metode catatan inti, jeung metode impromptu. Metode nalar mangrupakeun metode nu ngagunakeun teks nalika biantarana. Tapi metode nalar ieu teksna henteu dibawa ka hareup. Jadi ditalar heula. Teksna ditalar di imah karek bacakeun di hareupeun bararea henteu ngagunakeun teks. Anu kadua nyaeta metode maca. Metode maca ngagunakeun teks dina ngalakukeun biantarana. Tah, metode maca ieu puguh panggampangna. Kusabab urang tinggal ngasaukur maca dina teks anu geus aya. Salajengna aya metode catatan inti. Metode catatan inti nyaeta hidep nuliskeun catatan-catatan inti atau ide-ide pokok dina hiji catatan pikeun biantara hidep. Tah, sanggeus eta ku hidep dijabarkeun sorangan. Salajengna aya metode impromptu. Metode impromptu nyaeta metode anu digunakeun nalika hidep kudu ngadadak mere biantara, henteu make persiapan, henteu make naskah. Jadi ieu mah langsung we biantara. Nah, biasana jalama anu geus bisa ngagunakeun metode impromptu, biasana jalma anu geus biasa dina biantara. Salajengna tujuan dina biantara. Tujuan biantara aya 2. Hiji, pikeun nepikeun kamandang ka jalma rea. Kamandang teh pamikiran, pamadegan. Nu kadua, pikeun mangaruhan pamikiran hiji jalma atau jalma rea. Ya. Tah, biasana mangaruhan pamikiran ieu biasa dipake ku politikus-politikus anu aya di Indonesia. Ya. Biasana nalika maranehna hayang menangkeun sora rakyat, makana suara rakyat biantarana biasana eusina ngeunaan mangaruhan pamikiran urang ngeunaan ideologis manehna. Salajengna kumaha parantos jelas pan gampang pan naon biantara teh. Tah, jadi di dieu bisa dijelaskeun lamun biantara mah lain pidato. Nah, kanggo tugas dinten ayeuna mangga dikerjakeun dina buku tuliskeun jawabanna, kirimkeun kana Google Classroom. Hatur nuhun sadayana anu parantos merhatoskeun kana pangajaran dinten ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.